Anta syamsun, anta badrun. Bismillah abdi ngawitan ngadamal ieu nagoman ieu sanes ngawartosan tapi kangge ngemutan saur hiji katerangan naraka aya dalapan na masing-masing tingkatan eta aya nu ngeusian jahanam nu kahijina naraka nu pangluhurna ieu nu ngeusianana umat Muhammad saurna umat anu maksiatna dosa gede dilampahna di akhir-akhir tobatna nepi ka buru mautna nu munafik nu doraka nu kafir nu teu nurutna kana parentah Allahna rasa pisan ngalanggarna di jahanam disiksana nepi ka beak dosana dina surat at-taubahna aya genep dalapanna naraka nu kaduana naraka sakor ngaranna ieu mah anu ngosina jalma nu tara salatna disebatkeun dina Qur'an al-mudassir sok tinggalan aya 42 tilu disebatan jalma nu sok cacarita kagorengan nuliana jalma nu tara
sedekah, padahal harta berlimpah. Neraka nu katiluna utama eta ngaranna ieu mah anu ngeusina kanu resep ngadu domba ka jalma nu resep gibah ngupat ninggalkeun ibadah neangan harta teu nyerah kitu saur al-humazah. Neraka nu kaopatna neraka jahim ngaranna ieu mah anu ngeusina ka jalma anu musyrikna. Neraka jahim kacida apina menyala-nyala dina asyu'ara ayat salapan hijina. Neraka nu kalimana neraka lago ngaranna ieu mah anu ngeusina nu ngadustakeun agama jejak setan diturutan ngajauhan kabeneran saur sulat al-lailna aya ka-14 neraka nu kagenepna neraka wel ngaranna ieu mah anu ngeusina tukang dagang nu culasna sok licik dina timbangan takaranna dikurangan al-mutaffifin nerangan muga janten pertimbangan neraka nu katujuhna neraka sair ngaranna ieu mah anu ngeusina
hirupna harta yatim di daharna ieu mah dijelaskeuna Al-Ahzab genep limana Awiyah kadalapana neraka nu panghandapna jurang jero jeung poekna pikeun jalma munafikna ya Allah abdi hampura dosa ibarat sagara amal hadeh teu boga diri lamokot ku dosa mugi-mugi ditebihkeun neraka nu kacaturkeun tobat amal ditingkat